RA singkatan tinu, emang ieu guruna singkatan tinu Radaul. hah? Ra naon? Datul Anpar. Radatul Anpar lain randa anyar lain. Keke, rana lain. Boga salaki henteu. Ka mana salaki? Kabur lagi. Kabur ka mana? Nah, eta nyicingan iman usaha. Abi. Sorangan. Aya sertifikat. Ayah. Aya sisi solokan. Oh, dekat sisi Citarum. Heuh, sisi solokan, sisi susukan. Sisi susukan jut turun. Heeh. Sabaraha legana? 20 satu mak sabaraha hargana di dinya? Apa? Teu apa? Apa? Lamun ke pindah dengan imah nu nyaman disiapkeun dae. Disiapkan. Disiapkeun tinggal ngesian. Nyatanya ke bupati, bupati di mana kira-kira aya tanah minahkeun warga? Ada. Mau jauh-jauh teh kan aku ajar RA. Oh, apa RA na RA persis di dinya. RA-na nu pindah. Pan pindah, warga datang pindah. Heuh, apan lamun wargana pindah mah sakurana ge Mana pindah. RW, mana RW? Ya heueuh. Ayeuna aduh aing main cabak we rana ya. Heeh bener. Heeh di nu duda ge mah neangan nu peot kieu. Jadi kerek pindah ke mana? Lain. Ayeuna ngontrak rek di mana kamu teh? Nyari yang paling sekitaran sini. Jadi dia ngontrakna. Paralon mungkin ya. Nu enggak banjir heula. Yang sekitaran sini. Kamu teh anaknya? Anaknya. Ari bapak kamu ke mana? Diambil orang. Bapak mana boga pemajikan deui? Ka orang mana? Itu Bandung. Bandung. Sudah punya anak lagi? Perempuan. Perempuan. Jadi anaknya sabaraha? Apa? Anaknya bapak kamu teh berapa? Yang dari sini mah kan dua, tapi udah meninggal satu. Heeh. Sisa satu ya. Jadi ini anak tunggal. Bungsu. Iya jadi anak tunggal. Gampang lah. Ibu kamu teh kerja Ya, kerja di RA. di RA. RA teh singkatan tinu naon? Naon? Singkatan tinu naon? Cicing heula. Cicing. RA singkatan tinu naon? RA singkatan tinu, emang ieu guruna singkatan tinu Radaul.